Ujang, Nyai. Abah, Nyi, urang ngapungkeun lang layangan yuk. Ku Nyai cepengan palih ditu. Hayu. Siap, A. Siap. Hiji, dua, tilu. Ih, menehe se ngapung. Cepengan deui Nyi. Uhun. Rada tebihan Nyi. Ti dieu, A. Nya. Hiji, dua, tilu. Tiasa, A. Hara rese Nyi. A, abdi nyobian ngapungkeun. Sa? Ya? Iya golongan anak. Hiji, dua, tilu. Ngapung geningan Nyi. Muhun, A. Ngapung. Awas Nyi, kana tangkal. Kalem we, A. Menitiasaan Nyai. Nyai tea atuh. Lo? Halo? Lo? Amang. Ngalamun naon lo? Meni anteng. Emut kapungkur nuju aralit. Main lang layangan sareng Nyai. Pinteran Nyai mah. Da si Nyai mah keur leutikna jalingkak pisan. Karesepna teh ulin pangulinan budak lalaki. Sabang saning main lang layangan, main kaleci jeung sajabana. Leres Mang. Jang, kunaon eta baju meuni kalalotor kitu? Tigebrus bah, kana lombang. Ati-ati atuh lempang teh.
Buru ka ditu, gera mandi. Uhun, ieu ge bade ibak, nyandak anu heula. Heueuh sok. Sing bersih. Muhun, Bah. Mang, abdi teh rumaos isin. Margi teu aya katiasa midamal padamelan anu ilahar di lembur. Tong mureup pidameleun pameget sapertos macul atanapi ngurek. Padamelan anu biasa dipidamel ku istri ge teu tiasa. Nutu sareng ngahurungkeun hawu. Keun bae lo, nu penting mah lain eta. Yeuh, keur ayeuna mah alo sing soson-soson we nuntut ilmu di dayeuh teh. Nepi ka jucung sakola teh. Sabab diajar atawa nungtut ilmu teh nyata hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Rek kumaha oge mangsa kahareupna bangsa ieu teh aya di pundak anjeun salaku generasi ngora. Ku kituna urang kudu bener-bener diajar pikeun yang ilmu nepi ka sajero-jerona. Ngan omat yeuh pesen ti amang mah pake tah ilmu pangaweruh teh keur ngawangun lembur urang. Mihape yeuh taneuh pertiwi lemah cai pangbalikan. Anu kiwari geus loba robah ku pola manusia rocah nu poho kana purwadaksina. Omat kade hidep kababawa kaolo kudunya barana kalibas ku pangbibita padahal mawa sangsara. Kade taneuh urang anu urang ladang juang tina kesang pageuhan ku ciri laku warisan keur anak encu. Kitu tah lo. Hatur nuhun mang kana piwejangna. Sawangsulna lo. Syukur atuh ari kaharti mah. Kahartos mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus di mana nyi meuni gending kitu? Wangsul ti uleman, Bah. Naha ingkud-ingkudan nyi? Ti jalikeuh, Bah. Eta meureun, kelomna jangkung teuing. Muhun, Bah, rupina mah. Abah, Aa, punten dikantun heula bade salin. Teu kedah salin yi, tos we kitu. Atuh da lebar pami dianggo masak mah. Poe ayeuna mah teu kudu masak nyi. Kabeneran tadi abah teh ngilu syukuran di imah Mang Emed. Pas balik ibahanan sangu jeung deungeunana. Loba nyi, cukup keur dahar sapoeun ayeuna. Geus, ayeuna mah urang ngalobrol di dieu. Muhun atuh, Bah. Tah si Ujang geus beres mandina. Ka dieu Jang. Mangga, Bah. Yeuh, meungpeung keur karumpul. Urang ngobrol masalah kahirupan. Cik, sugan aya pasualan anu rek ditanyakeun. Aya mang, mung sanes perkawis kahirupan. Heueuh bae. Rek nanya naon lo? Kamari teh abdi ningal amang nuju nafsirkeun kitab nu kapungkur ku basa Sunda. Nu janten pertarosan teh nah henteu ku basa Indonesia we. Supados kahartos ku sadayana. Atanapi sakantenan we ku basa Inggris. Oh, aya sababaraha sabab lo. Nu kahiji, amang teh kirang ahli pami ku basa Indonesia mah. Da sanes ahli basa amang mah. Komo basa Inggris mah lebeng we nu aya. Ari sabab nu kadua, basa Sunda teh beunghar ku pembendaharaan kata atanapi kecap. Contona
jatuh dina bahasa Indonesia pame dina bahasa Sunda aya sababaraha hiji. Tadi si Ujang kunaon cenah? Tigebrus bah. Tigebrus. Bahasa Indonesiana jatuh ke dalam lubang. Cukup kekecap tigebrus, urang geus nyaho yen tigebrus teh jatuh ke lubang. Terus si Nyai tadi kunaonnya? Tijalikeun. Tijalikeun hartina jatuh tersandung kaki sendiri. Contoh sajena, ngajengkang, jatuh ke belakang. Tikusruk, jatuh ke depan. Tiseureuleuk, jatuh terpleset. Ngagolosor, jatuh meluncur. Ngajungkel, jatuh terlempar. Tikosewad, jatuh karena tersandung. Bah, ulah Nyai wae atuh anu janten contoh teh. Isin. Heueuh Nyi. Teruskeun ye. Ngagulutuk, jatuh terguling-guling. Hore, Ujang ngagulutuk. Contoh ye Majang. Dikecebur, jatuh ke kolam. Ngagubrak, jatuh dari tempat tidur. Beger, jatuh cinta. Beger mindo, jatuh cinta lagi. Malarat, jatuh miskin. Jeung sajabana hadenya bahasa kami mah. Tah, kusabab kitu, hayu urang memulai bahasa Sunda. Maju mundurna bahasa Sunda, mekar henteuna bahasa Sunda gumantung ka urang. Kacidahan jakalna upami bahasa Sunda dugi ka teu diperhatoskeun deui ku urang. Bade kumaha upami anak incu urang bahasa Sundana deet pisan. Komo menepi ka teu bisa cumarita make bahasa Sunda, teu bisa ngabedakeun antara bahasa Sunda lemes jeung kasar. Teterang naon adat Sunda jeung kabudayaan Sunda. Boa-boa lamun hayang diajar bahasa Sunda teh kudu ngulik ka mancanagara. Kusabab di Indonesia geus teu aya ahlina. Atuh bahasa Sunda teh kari waasna we, kari sajarah. Deudeuh teuing ki Sunda.